Kamana si Sugi tah kabalo ngawur sebulan. Oh, itu si Sugi keur gawe naon tuh tukang tongeng di dinya. Mana keur gawe naon di dia tukang tongeng? Lah, keur naon mah cicing keur mah ulah ganggu mah cicing mah. Keur naon di dia tukang tongeng? Ih, cicing atuh mah ngaganggu wae is. Paingan mana ke tukang tongeng di dia teh keur nempo bujur we. Lah, cuci mata atuh mah sedikit da urang lalaki normal gitu. Ya, aya kawani mah sampurkeun. Bet wani mah lah. Ya, aya kawani mah sampurkeun ka ditu. Bet wani mah ya tempokeun mah. Duh, asa teu wani nanyakeun ge bernyamperkeun ge. Arera euy. Tah beureum tuh. Punten. Si Bobo, sugan aing nya aya kawani. Anda liwat wungkul. Hehe teh. Tuh belah ditugih langgayangan mah. Naon euy? Keur naon nona euy? Iya, keur tandur kapan kadelo meureun keur nyemor. Bet biasa we atuh kada lagi nanya nya. Oh atuh di. Nona yo meni sewot nanya ge. Cicing ya, keur nyemor ya. Jadi sabrotnya kada beungeut ya. Oh jil, meni galak kitu gih euy. Sadar naon tuh mah meni galak euy. Ji, nah nanya-nanya dahar, ai kitu urang rek pamalikeun. Beneran teh kudu dipamolikeun. Oh, mak. Ari teh cengeknya. Ari cengek di ladaan anak usaha ieu. Geuning kalau ngarogo. Pirak wae di lada aku tukang seblak mah. Nya kudu pangeran moron. Geus geuning arit. Musingkeun geuning. Oh jing, gih. Unu ngomong ka cida anjing lada. Wah. Bayar mana teh boga hutang teh kehen lah gandeng aing monyet teh aing pangnang umak kamu ka urang ya urang mah keur nelpon Naon nelpon. Ngomong monyet lagi harapan urang. ji urang mah ya keur nelpon asli keur nyarekan boga hutang ka urang can bayar ya dangukeun kumaha ya Mana ieu nelpon? Halo. Orang jam mana kenal pergi Sirio? Bener ka Sirio keur nelpon jeung maneh? Heuh Sirio mau nelpon. Ieu monyet ka maneh? ma eta HP urang ma Maneh teh ka mana wae? Geus mam acan di dieu loba lauk. Anjir, cicing mah keur naon cicing. Ari sia naon nu dirasa kehen? Ucing kata ngacenang lesot. Ah, emak naon nu dirasa ucing-ucing diajak ngobrol. Sia ucing kakara datang dari kabur. Terus orang kudu kumaha mah? Teh hayang apal we urang mah. Eta ucing kakara datang ayeuna kabur. Ating mah narek kumaha carana? Nya sok we kumaha carana tuh? Carana gantian 200.000 ku sia ada ucing urang kabur. Ah, ucing bedan kitu hayang digantian 200.000. Nah naon anu kitu mah? Hei. Dia gantian dua. Naon tuh deui? Gantian. Wah, ucing bututnya eta mah. Buru gantian kehen 200.000. Lah, eta ucing bedan kitu yang menikah kudu digantian 200.000. Teu pewe geus ya. Lah, Nah, duit 100.000 tuh main pisan. ini kawan, ini Ranja punya saya, bulan bintang kepunyaanku. Aduh, beak euy, nu liwat-liwat ajan. Anjir, aya nu bobogohan liwat pegat ku aing ah. aya naon Nuhun aya naon, Jang? Apal jaga aing saha? Preman Ranja ya. Mun ek liwat ka dieu, japre meula ka aing. Apa? Marada goblok. sayang kamu mah jangan bilang goblok preman ranca Aduh, geuning rada goblok sagawat gocap ka urangkeun, bisa diboboikeun ka Ranja. aduh sayang aku juga takut dibubuikeun ka ranca Aku juga takut. sok kasih aja Nih, Tah, gitu atuh setor ka urang sabaraha ieu sabaraha? 100 eta teh pulangan 50. Oh, 100 ya teh kela atuh kela jang dipulangan heula. Alah. Ya, Mak. Ayo sayang Yuk, bye Bye. Aja gedengnya mah 100 gedeng coklat. Alah. Aja gedengnya mah 5.000. Kurang ajar. Si Mak euy. Mak. Nah, tuh maneh gua gorobok wae. Kurang teh nyeri curug mah cik Bang menyengkeun Mak. Kunaon tuh maneh digawe getara. Teuing kuku. Bebal teh. Hampura mah heureuy atuh mah saeutik lah. Teu mah hiji deui Mak. Teu ngarenah pisan ya. Geuning sia teh kalau ngogo. Aduh maaf Mak, aku kepelodosan Mak. Tuh man sia teh kos disakorakeun wae bebal teh.
Yo. Kumaha Mang? Ari ente sok ka mana wae. Lah bet aya tara ka mamahan Mang di lembur we kieu. Mang Nur tumben ka dia geuning. Aing karena resel di lembur teh euy. Hayang papanggih jeung ente jeung bos areta gitu. Oh udah coba kita ka kaler geuning. Oh di daguan we tara ka ditu ente mah badog. Bos sibuk. Oh iya betul lah. Yap. Oh, si Mak. Mak. Alah ting, mau uun. Damang Mak. Alah teh aing sok nempuana TikTok si Mak teh. Sok ningali ya. Kudu jana viral. Walah geuning. Aduh aing cager indung. Cager, alhamdulillah era kan diajak Nur. Karo abi teh nembe jeung Lutfi. Nyusul ka ditu. Oh nyusul. Ya, abi mah bade ka bos areta heula nya. Kagoe di kantor nya mah nya. Yuk, atuh kasih bos areta. Nama tuh. Rusuh-rusuh teh atuh Jang, ieu masih adalah sampe. Lah kok pejang emak urang mah lain begu. Goblok sugan budak teh, ditawar ada haron, nyebut teh lain begu, bebal teh.